Tit. Tang monyet imalin hayam. Lah, ini sidik-sidik masih gasahnya. Oh, si gasi entis. Si Asep kan naon ya? Sep. Oi. Den, ke diri Den. Kenal aja mah Asep. Tiali Den, si gasa Den. Emang juga sah gitu. Sidik-sidik atuh. Tinggal mana lain? Yeay, siapa? Piraku tak apa sok tuh sidik-sidik sok. Juga sah tuh. Si entis Den. Parah mana Mas Sep. Tingali atuh Den sarua kitu beungeutna. Tapi Sep. Ya. Geus ayo ah. Ayo ah. Ayo tis ah. Baunya kemangan mak. Benar ulin. Oh. Sep. Teu nyangkanya si entis pogon kembaran. Nyeta Den urang ge karek apa? Bok. Pokoknya mah eta mah sarua pisan di handap ti luhur ge. 11 12 lah pokoknya nonton ya. Sok. Den. Si Epi Den. Lu Sep juga mau dahareun. Olohan ayo tuh. Ayo. Dek, kemana wae? Oh, mana kemana wae, Pi? Udah tetang. Isu. Buang ke obong. Pi, nyonya. Mana? Beak. Mana mah dari we atuh. Duit nage beak. Maneh mah. Baik sukan kudu digantian, Pi. Gitu-gitu wae. Wah, borohong maraneh mah. Kayak bohong Sep. Oh, itu tibang kurupuk isukan si Aden boga duit. Ari maraneh rek ka mana? Nyata rek neang maneh, Pi. Rek mejaan si entis. Lah, muni ngomong-ngomong wae si entis, capek eng mah. Lain, Pi. Si entis teh boga kembaran. Heuh, Den. Heuh, Pi. Teu nyahoan kembar eta mah. Asli 11 12 pokona mah. Heueuh nya? Heueuh nya Den nya. Heuh, Pi. Kunaon ai mah, Pi? Den. Hiji ge geus capek. Komo ieu aya 2. Teu apaleun Den, bejan Den. Yeuh, Pi. Beda ieu mah. Mending kena si entis kembaranana. Nya Sep. Nu ieu mah giras, Pi. Teu kos nu entis itu. Giras. Kos careuh wae. Naon, Pi? Eta cek maneh. Giras kos careuh wae. Ih, teu apaleun Den. Nu itu mah leuwih giras ti careuh, Pi. Mana tuh yang ningali urang? Heulah, engke dikenalkeun nya Den nya. Pi, tong ayeuna lah. Geus sare ayeuna mah. Asa penasaran. Urang jadi penasaran, Sep. Geus bae engke kurang dikenalkeun lah, gampang eta mah. Terus maraneh rek ka mana? Si Omen. Di kamari urang teu panggih. Bogo urang tinggal mari ge, can panggih nya Den nya. Yang geus sae mah urang ka base camp, sugan we aya di ditu. Yang geus satu ayo. Ayo. Aing mah apes nyok itu molek nganter dah ngomong ciga nu heueuh. Pi, base camp kudu pindah euy. Naha? Da loba nu ngomong majan teh mah ngaganengkeun cenah. Pindah ka mana? Pindah ge. Engke urang neangan kalem. Tapi urang geus geunah di dinya si Aden. Nggak benar dipaksakan ge. Yang geus atuh bae lah. Kajian ngelehan. Tuh, si Omen. Heeh. Nah, ning sorangan. Juga nu rungsing deh. Samperkeun yuk. Men. Hei, Kunaon dari mana ngomong sorangan? Coba nabak. Tapi tiis. cing lah kesel aing Den
Kesel kunaon tuh men? Nyaho lah. Tanya we si Amed. Mana sih Ameda? Teuing nya eta. Emang kamari tes di marana tuh? Tas kantor beger. Coba bayangkeun. Urang geus ciga tunggul. Untung eta akaran oge. Tuh dadaya kanan mana mah nganter si Ahmed. Kada teu nyaho rek beger. Men, orang mana we men? Kepo, kada disalip. Ye, nyahoan geuning mana pi? Tong kitu Den. Mending kurang heula. Sarwana. Lain gitu pi, kan sahabat berarti satu untuk semua, bener teh Den? Heeh, sip. Engke teh hancur persahabatan teh gara-gara awewe gitu mah. Eta kan mana awewe? Geuning teh hancur. Beda deui urang mah. Ah, sarua ngajendol. Naon ngejendol? Heuh, eta gagaan teh. Oh iya, heeh. Ieu teh jimat Den. Jimat cenah Sep begitu. Halus. Jimat di mana eta? Di Banten tuh, Sep. Ka Banten dewa. Tah dari ieu. Matak ge ulin ke Banten kali-kali mah men. Heeh, kerek ulin lah. Pi. Si Amed. Balik lah. Nah, balik. Nah, ari mana make kudu balik. Hoream si Amed. Heuh, balik. Nah, hanya make embung aya si Ahmed. Siga nama pernah kamari pi. Soalnya si Omen digawean si Amed. Oh, heeh nya. Si Omen rek ka mana? Si Omen rek ka mana? Tuh, itu nyaho orang ge jual mangkat kan. Ari mana ke mana wae? Iya, teu nyahoan. Nu jandan. Beda aku nu sorangan. Nah, maneh mah. Ngadenge mah beger. Emang payu? Yeh, tuh apa lun? Emangna iya jeung iya eueuhan. Sombong. Ih. Jeung ganeng di hayam teh. Oh, carekan atuh men. Carekan tuh Den. Pusing gitu. Ya, barudak euy. Guru, Dari uang. Karena naraon euy. Balik. balik. Dites, tes. Des. Yuk. Kuna naraon baralik, Sep. Biasa yang kan modal. Oh, sarua orangnya mulesnya eta. Balik ke nanya.